Au qala atawa ngomong jalma li hukmin kana hiji hukum hukima anu geus dihukuman eta jalma bihi kalawan itu hukum minal ahkami nyatana tina pirang-pirang hukum asyariati anu bangsa syarat. Ngomong nate kana lapad laisa hadzal hukmu laisa lain naon hadzal hukmu ieu hukum aula a'rifu atawa teu nyaho kuring al hukma kana ieu hukum mustahzian barina nu ngaguguyonkeun bi hukmillahi kalawan hukum Gusti Allah. Au qala atawa ngomong jalma wa qad malaa bari nyata minuhan eta jalma wi'aan kana wadah ngucap eta jalma teh kana lapad wa ka sadihaqo au afrogo atawa nyicikeun jalma syaroban kana inuman fakanat maka ngucap jalma kana lapad atanapi pakanat saroba maka ngucap jalma kana lafad kanat saroba au inda wazanin atawa dina nalika nimbang au kailin atawa dina nalika naker ngucap nate kana lafad wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun au inda ru'yati jam'in atawa dina nalika ningali ka jalma loba ngucap nate kana lapad wa hasyarnahum falam yughadir minhum ahada biqasdil istizai kalawan ngamaksud ngenteng-ngenteng kana ayat Quran awil istizai atawa ngamaksud ngaguguyonkeun kana Al-Quran fil kulli dina sakabehna. Wa kada jeung nya kitu deui kullu maudhu'in adi saban-saban tempat ustu'mila anu dipake pi dina itu maha atapi dina itu maudhu' naon Al-Qur'anu Qur'an bidzalikal qasdi kalawan ngamaksud ngenteng-ngenteng sareng guguyon fa in kana maka lamun bukti itu kaul omongan bi ghairi dalikal qasdi eta tetep lain kalawan neja ngenteng-ngenteng sareng guguyon fala yakfuru maka teu kufur eta jalma lakin qala tetapi na parantos ngadawuh saha asy-syaikhu Syekh Ahmad bin Hajarin tegasna Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah rahimah muga ngarahmatu ka itu Syekh sahallahu Gusti Allah la tab'udu ngucap nanti kana lafaz la tab'udu henteu jauh naon hurmatuhu haramna eta kaul wa kada jeung nya kitu deui mantak kupur yakpuru bakal kupur jalma atanapi yakpuru bakal kupur sahaman jalma syatama anu nyarekan eta jalma nabiyan kaiji nabi au malakan atawa kaiji malaikat au qala atawa ngucap jalma kana lapad akunu qawadan akunu bukti kuring qawadan eta jadi dikisos insallaitu lamun salat kuring au ma asabtu atawa ngucap jalma kana lapad ma asabtu henteu meunang kaula khairon kana kaalusan mundu sallaitu timimiti salat kuring atanapi kaula awis salatu atawa ngucap jalma kana lapad as-salatu ari salat latas luhu eta henteu pantes itu salat lika kaula because iti papi kalawan ngamaksud ngenteng-ngenteng atanapi ngahandapkeun biha kalawan eta salat awil istizai atawa ngamaksud ngaguguyonkeun awis tilali tarkiha atawa ngahalalkeun kana tinggalna itu salat awit tasyaumi atawa nyieun goreng biha kalawan itu salat au qala atawa ngucap jalma li muslimin ka jalma anu Islam deui kana lapad ana ari kaula aduwuka eta musuh anjeun wa aduwu nabiyyika sareng musuh nabi anjeun auli syarofin atau ngucap jalma ka jalma anu mulia kana lapad ana ari kuring aduwuka eta musuh anjeun wa aduwu jaddika sareng musuh aki anjeun
muridan barnu ngamaksud an-nabiyya ka Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au yaqul wa tawa ngucap jalma syai'an kana hiji perkara minna wi hadhil alfadhi tina umpamana ieu pirang-pirang lapad al-basyiati anu goreng, asyaniati tegesna anu banget gorengna. Waqad adda sarengnya teges milang sa Syaikhu Syekh Ahmad bin Hajarin tegesna Syekh Ahmad bin Hajar, wal Qadi Iyadun sareng Syekh Qadi Iyad rahimahumallah. Rahimah muga ngarahmat umak kaitu Syekh Ahmad bin Hajar sareng Syekh Qadi Iyad. Saha Allah Gusti Allah Ta'ala barina mahaluhurna Allah. Fi kitabihima dina kitabna itu Syekh Ibnu Hajar sareng Syekh Qadi Iyad. Al-I'lami tegesna atanapi nyatana kitab Al-I'lam, wa Syifai sareng kitab Asy-Syifa. Asya'a kana pirang-pirang perkara katsirotan anu loba. Fayan bagi maka misti atanapi penting naon al-itla'u ningali kana eta pirang-pirang perkara atanapi naon al-itla'u ningalian alaiha kana itu asya katsirah. Fa innaman maka sanyana jalma lam ya'rif anu teu nyaho eta eman asyara kana goreng, ya kau maka bakal tumiba itu eman fihi dina itu syarrun. Wasilu aktsari tilkal ibaroti sareng ari hasilna kalolobaan tina eta pirang-pirang ibarat. Yurja'u eta dibalikeun itu hasil ila anna kulla aqdin kana sanyana saban-saban akad au fi'lin atau pagawean au qaulin atau ucapan, ya dulu anu nuduhkeun itu kullun minal aqdi au fi'li au qauli alastihanatin kana ngahinakeun atanapi milang hina, au istighfafin atawa kana ngenteng-ngenteng billahi ka Gusti Allah, au kutubihi atawa kana pirang-pirang kitabna Allah, au rusulihi atawa ka pirang-pirang utusan Allah, au malaikatihi atawa ka pirang-pirang malaikatna Allah, au syara'ihi atawa kana pirang-pirang syariat agama na Gusti Allah, au ma'alimi dinihi atawa kana pirang-pirang anu ngalarti kana agama Allah, au ahkamihi atawa kana pirang-pirang hukum Allah, au wa'dihi atawa kana janji na Allah, au wa'idihi atawa kana ancaman Allah, kufrun eta mata kufur, au maksiyatun atawa maksiat, au yahudiyatun atawa jadi Yahudi, falyahdar maka kudu mikasieun sahal insanu jalma min dzalika tina eta nu kabeh anu geus ditutur juhdahu kalawan sieun temenan.